Kacau. Aya naon? Aya nu ngahinakeun geng urang. Saha? Pokona mah ngaran geng nate geng Rodek. Wah, arek kumaha ku urang eta? Seram. Serang bae. Hayu. Hayu. Engke ditu urang nyieun perjanjian. Engke pokona mah diaduna cuma ditongo dengan tepat anu hade. Apal notot aing badag. Kur aing. Anu aing leutik. Leutik sia Geus oge. geus. Juang serang ayeuna ka base campna. Hayu. Hayu. OTW. Yo, urang teh menang tantangan euy. Saha? Ek dilawanan apa kumaha ya? Hayu. Gawayahna ieu mah geus ngaremehkeun ka urang euy. Hayu gimana? Iya, kayak pokoknya mah pangih urang ditongo ngaranna teh geng Black Kurus. Pasti baregang jelema. Baregang ari jelemana. Urang kuduan maret celeng. Kagoknya. Kuat leutik leungeunna ge atuh. Segede kumaha segede kieu anu meunang ya? Dipotongkeun ge plepek. Oh, di kieu nya dijepet. Lah, kok mana mah geus ayeuna mah kudu dilawanan nu kitu mah. Hayu. Kene erek katonyok paling ge garemem urang yap lah berarti. Iya barudak Rodek teh nya tiluan aing sorangan yo lawana ge. Boga nyali sabaraha maneh waktu wani sorangan ka dieu. Uing mah awak leutik ngalawan budak baregang serdek ieu mah ku sorangan we lah. Terus maneh kahayang kumaha ayeuna? Pokona mah ayeuna keneh jadikeun urang diadu. Hayu wae. Tapi nyangan tempat anu ngeunaheun. Geus langsung di dieu wae. Lo jual, gua beli. Siap. Ari babaturan sia ka mana? Tadi nama aing terek duaan ngan pedah tuluy hiji di geruan bapana titah meuli gorengan cenah. Ke tas ribut urang akan gorengan nyorok ka babaturan aing. Aing nama jeung ieu heula we baladna. Piceun teu butuh nu kitu mah. Sok ayeuna wang der ngamimitian. Maneh Kumaha ayeuna? ulah ngagebuk maneh. Piceun. Tangan kosong. Hayu atuh. Tangan kosong. Duh, dipiceun ka balong nyarekan nu batur. Atuh, ayekeun bae lah ke bersihan deui. Heeh. Cok. Der, Sok, ayeuna mah tong loba bacot. cok. Ayeuna maneh ek secara fisik atau secara kumaha? Ayeuna mah urang secara tebak-tebakan lah. Kumaha? Hayu wae maneh. Ayu. Cok. Salah mana lah? Pokoknya mah dina tebakan ieu mun aya nu cedera ulah bebeja secara pribadi urang. Oke. Cok. Saat heula. Aing teh. Cok. Hewan naon anu sukuna loba? Sireum. Salah. Sireum lobaan ngarayap. Salah. Naon? Gajah. Sia ngebodor wae. Menya gajah eleh sia. Oyahna. Aing ayeuna yo ngareol. Kuluna beureum. Naon eta? Jauh sia. Kangkaran. Bener. Eleh aing berarti sok sidrek. Aduh. Berarti posisi orang hiji sama. Ayeuna nentukeun hiji deui, heeh. Saheula sok. Weungeun. Sok, maneh. Hewan naon anu kuluna hejo? Kuluna hejo. Orai hejo.
Salah. Salah kamu.